Yang, Hah? amarek nanya. Nanya naon sih, Moy? Ai asam lambung, jeung asam urat, asaman mana? Hasil man kene kelek aing. Man tingali baju ieu alus teh di Dede. Widih, alus deh. Dede mah pakai baju naon lagi alus, cantik. Bener, Man. Bener deh, tapi lebih alus jeung cantik deh. Mun Dede teh pakai baju deh, aku suka. Moy, amoy apal teu di mana meuli obat peninggi badan? Ai Ujang jeung naon obat peninggi badan? Nyajang Ujang atuh Moy, Ujang rek ngiluan casting film. Ngan tinggi badanna kurang euy. Ah, percuma Jang make obat peninggi badan ge moal ampuh. Da eta mah kesalahanna aya di bapa maneh. Naon salah Bapak Ujang, Moy? Heeh, pas malam pertama ngablekuk ya, karek dia asup setengah, geus bucat deui goblok. Jang, tingali itu pelangi beres hujan mending indahnya. Nya teh, tah eta tanda ciptaan Tuhan teh. Heeh, coba mau ningali banget Ujang. Nya sarua tuh, Ujang ge ciptaan Tuhan. Lain goblok beungeut sia mah kutukan Tuhan. Moy orang nikah yuk. Emang Firman geus boga duit? Acan sih Moy, tapi itu Moy tuh di Bang Handapnya keur aya program nikah dulu bayar nanti. Hah? Maksudnya kumaha, Man? Nya Moy, urang nikah heula nya pakai duit bank. Bayar nama engke we lamun geus boga duit. Heeh, sia teh bisa mayar, aing nu disita ku bank goblok. Goblok. Moy, ai awewe kula laki resepna dinaonkeun sih? Awewe mah Jang, resepna teh diperhatikeun ku lalaki. Waduh, goblok, awewe resep diperhatikeun ku lalaki. Bener goblok, awewe mah resepna diperhatikeun. Lamun awewe bener resep diperhatikan ku lalaki, nah atuh kamari amoy pas mani diperhatikan kalau nyabo ka Ujang. Kunaon Mang Bule? Aing keur bingung, Moy. Bingung kunaon Mang Bule? Ya bingung we tuh, Moy. Penting nganyusu, berangan dengan duit. Jadi sebenarnya aing teh tuyul apa salakina? Moy. Kunaon mana cemberut wae? Aing capek, Man. Capek kunaon, Moy? Kepercayaan aing dirusak ku kabogoh. Ya tinggal percaya deui we atuh Moy, apa susahnya sih? Moal bisa ibaratkan kertas ya, geus dirames, moal bisa rapi deui. Nya salah atuh Moy, nggak ibaratin kertas mah. Kan aya ibarat lain, Moy. Emang naon, Man? Ya Moy, ulah jadi kertas anu geus dirames, mau bisa balik deui. Tapi kudu siga toket, saenggeus dirames tetap utuh dan menggemaskan. Moy, ternyata Ujang kasep geningnya. Cek saya teh Jang. Cek Inung Ujang, tadi Inung Ujang ngomong ke Ujang. Ha, cek indung maneh mah maneh teh kasep, tapi da cek aing mah sia teh jiga truk termos goblok. Babi. Moy. Amai. Moy. Nah, si mana bagi-bagi ting sare? Nyaman, amoy mah resep sare. Nya naha, Moy. Heeh, mun resep sia mah aing sieun di sarean enggak penting goblok. Moy, kumaha kabogoh ayeuna, Moy? Ah, kabogoh ayeuna mah nyen pusing wae. Nyen pusing kumaha, Moy? Heuh, pikiranna teh negatif we jeung negatif eueuh positif-positifna. Oh, gampang tuh, Moy. Hanya jadi positif mah. Kumaha Mang Bule? Lamun kercucus, Moy. Kalau kena jero, pasti positif. Moy, emang tadi canggutnya? Namanya apa Mang Bule? Mana naongnya? Ih, sedih nadis, aing kudu naong bogaan maneh. Terus nah tuh Mang Bule apal? Amoy tadi cangcu? Eta tingali bulu baok maneh murudul anya. Udit aja. Moy, nah susu teh asa teh gede-gede. Tuh ingat tuh Mang Bule amoy ge nahanya. Ah, eta mah mekanikna kurang handal, Moy. Ieu mah lain mekanikna kurang handal Mang Bule. Terus kunaon atuh, Moy? Ieu mah ditunyotan wae ku mekanikna goblok. Moy,
Lamun hayang ningali sifat awewe, kumaha nya moy? Gampang Mambule. Tinggal we warna cangcutna. Lamun cangcutna warna berem, eta kumaha moy? Eta mah biasana awewe pemarah Mambule. Bener euy. Lamun pink kumaha moy? Tah mun pink mah romantis Mambule. Oh, gitu moy. Lamun koneng moy? Ah, cangcut koneng mata dari sosok tuh anjing. Tahu goblok. Moy, apa tuh naon bedana amoy jeung matahari? Naon kitu Mambule bedana? Lamun matahari menyinari dunia moy. Lamun amoy menyinari hate Mang Bule. Ah, bisaan ayeuna amoyeun Mambule. Sok moy. Naon bedana Mambule jeung monyet? Naon beda moy? Oh, beda atuh goblok. Moy, si Firman ngawe ayeuna, ke penting maneh moal ka mana cenah? Moal kitu, Pak. Kunaon kitu? Iya si Firman teh ngajak keluar ka maneh. Ah, alim, Pak. Nah, alim keluar moy. Enakeun di jero. Goblok. Kamari mana ngajual hayam, Jang? Nya teh. Geus payu. Geus teh, geus payu. Dipake naon, Jang? Duit hasil ngajual hayam teh? Dibalikin hayam goreng teh. Mana pernah tuh nyobaan make bonteng? Aslina, urang pernah mah nyobaan make bonteng. Genah teh ah. Asli nah ngeunah pisan make bonteng. Genah nasi goreng make bonteng mah man. Mantap. Belum naon. Urang menang teu bogoh ka maneh. Nya menang atuh. Alhamdulillah. Nya maneh menang bogoh ka urang. Ari urang mah nya teu bogoh ka maneh. Jang, cenah maneh boga ilmu gaib? Nya teh ujang bisa nerawang. Wah, hebat. Nerawang naon, Jang? Nerawang jerawan kutang teteh. Hei, kenaon maneh? Keur ditanya ku laki ganteng, Pak. Anjing, gombal lah. Bener, tapi ia bingung ngabales nama, kan can dibales ke orang gitu tinggal. Yo anjing, panyate ka aing. Teh, teteh gawe di mana? Di Shopee, Jang. Geus sabaraha lila teh gawe di Shopee teh? Aya 10 bulan mah. Bagian naon teh? Bagian nyicil, Jang, sampai peleter. Lamun urang bogoh ka awewe nu umurna lebih kolot ti urang, meunang teu nya? Ya menang atuh. Ya, cinta mah tidak memandang umur. Emang mana bogo ke saha? Kayak dong mana? Ribut ya, makanya oge. Teh, teteh bobogohan yang si Uki. Ya emang kalau gitu. Kenapa hayang kalau laki perokok? Kan si Uki sok ngarokok teh. Ya mun lalaki nu ngarokona kos mana mah urang gitu hayang. Widih, tas di mana teh? Terus ini mah hayang. Aduh, jadi baper ya disebut ayang ke teteh. Ye, urang geus ti imah hayang urang maksudna teh sok pede sih mah. Boleh. Kunaon moy? Amal disentuh terus dicium. Oh my god. Terus kumaha moy? Terus sama ditusuk, baru dikenyot Boy. Anjir. Terus kumaha deui moy? Ah, geus kitu teh ditinggalkeun we goblok. Anjir, kusa tinggalkeun moy. Kurang ngitung Boy. Moy, mana sok nonton bola Liga Arab Tara? Tara Mang Abud, mending nonton Persib. Nah, Tara moy, kan mana teh penggemarna si Ronaldo. Si Ronaldo teh ayeuna aya di Liga Arab. Nya sih, tapi kaluman euy nonton Liga Arab teh. Nah, kaluman kumaha moy? Nya ada reporter sok pakai bahasa Arab, jadi ame teh berasa di rukyah. Ngeunas kieu euy geus dahar. Dahar jeung naon moy? Jeung jengkol atuh Mang Abud. Ih, mantap. Jengkolna dikumahakeun moy, disemur. Ah, jengkol mah dikukumahakeun ge ngeunah. Jengkol mah jiga amoy, Mang. Emang mana kumaha kitu moy? Nya amoy mah dikukumaha ge ngeunah. Ngeunah, madop, dijungkirkeun, ditanggengkeun, ngeunah. Goblok. Teh, lieur aing ngaboga kabogoh teh ah. Lieur kunaon atuh Jang? Nya lieur teh boga kabogoh teh, hirupna teh ngeluh we jeung ngeluh teu bersyukur pisan geura. Yeuh Jang, bejakeun ka kabogoh maneh. Bejakeun naon teh?
Tong loba mengeluh, loba mah mengelus.